Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa tepang dangu deui sareng simkuring Mang Oleh dina dongeng Sunda anu genah marna oge tumanina. Dangat ayeuna simkuring sejam midangkeun deui hanca dongeng Sunda anu katunda dinten kamari. Hanca dongeng Sunda anu janten judul Sugendon episode ke-18. Mugia ieu dongeng anu bade dipidangkeun ku simkuring teh janten panghibur kana kalbu oge pang babaraha mana. Hayu pamirsa supados teu nyangkolong teuing kana waktos hayu urang dangukeun sesorangan kumaha jucungna ngeunaan Sugendon episode ke-18 teh. Yu mangga. Sanggeus mastikeun grupan si Bentar anu jumlahna aya 5 urang. Eueuh kasanggupan deui jang ngalawan diri manehna. Antuk nama si Sugendon teh ngaleos ninggalkeun buruan imahna. Da keur mah geus peuting oge deui manehna teh. Karasa oge tunuh geus nyampeurkeun kana sirahna. Lah mungkin rodang deui teh. Nah udang ge mah kumawani yakin lah insyaallah. Cek si Sugendon ngomong kituna teh bari tuluy manehna teh asup ka jero imahna. Rek ganti baju atuh. Apanan bajuna lamokot ku taneuh urut tadi aju jajaten ajang grupan si Bentar. Sanggeus kitu sanggeus nyokot jang salin gantina. Sugendon teh tuluy ka jamban anu aya di luar imah. Cek urang tuna heula ngeunaan si Sugendon anu keur ganti baju. Pocapkeun ayeuna urang nyarioskeun ngeunaan si Ajat jeung si Roni anu geus kumawani nitah ka grupan si Bentar kesampakeun di tepas imahna. Si Ajat keur dariuk dina golodog si Ajat jeung si Roni teh. Pok si Ajat teh ngomong ka si Roni, "Dan kira-kira tah anu ceuk sia hade teh grupan si Bentar teh pisan teu jang nyangkalak si Sugendon tah. Asa aing mah teu yakin." Ceuk si Ajat ngamimitian nanya kitu ka si Roni. Yakin Kang. Tenang kalem, nyaho beres lah. Nah, ada geus DP-an atuh. Geus DP-an geus. Mentana mah 50.000 cenah. Yang geus DP-an satangahna bali mah. Ke mun geus beres maka rek kada ieu cenah. Tapi tenang yakin lah da. Geus kasohor grupan si Bentar mah musilat lagi laluhur Kang. Cek si Roni ngayakinkeun jeung nenangkeun hatena si Ajat supaya ulah selempang karena pilihan si Roni. Sia teh tapi kan siage apa si Gendon baheula jeung ayeuna kan beda lain. Baheula mah caleuy idiot. Ayeuna teuing kunaon bisa jadi kitu eta budak. Goblok. Aing masa di ciduhan kana beungeut aing mah. Ngalaman kawas kieu teh. Cek si Ajat ngomong kituna teh bari mikeun calacah kaburan imahna. Nya, kalem atuh Kang. Kalem ya. Da eta ge
ojek si Utam. Eta ge cek si Utam Kang. Grupan si bentar teh mang ade. Si Utam sok make. Mun aya masalah-masalah teh sok kita ka eta. Apanan akang apa meureun anu kajadian di kulon teh kumaha. Apanan eta teh tititahan si Utam eta teh. Anu geus nya kamari eta. Gebeg sanggeus si Roni ngomong koas gitu. Si Ajat ngegebeg. Tuluy ngomong ka si Roni. Siap balik. Eta nu kamari nu di kulon eta. Nah, sia teh bebejak aing. Sia teh goblok sia. Anjir. Nu balik eta teh. Cek si Ajat. Bari nepak-nak-takna si Roni. Nanya kawas gitu na teh. Bener kan? Eta mah pokona mah anu kamari teh ngan dia mau lah beja-beja ka sasadeuy. Komo mun aya nu apa. Bahaya. Kan anu geus nandasakan ti urang eta. Eta teh grupan si Bentar anu ayeuna kurang dititah ke si Genon teh eta. Bentar teh ya anu limaan gitu Kang. Cek si Roni gitu nate balik nguyup teh amis anu geus dijieun ku manehna di dapurna si Ajat. Syukur atuh aya kitu mah. Tapi ka dewe sia ngecewakeun ka dewek tampo sia awas we. Kalem atuh Kang. Yakin. Tenang. Si Bentar mah pasti jaik naong lah. Ulah selempang Kang ulah selempang. Pokoknya mah nyoberes Kang. Lecek si Roni nenangkeun hatena si Ajat supaya ulah arewang sing yakin kitu nama cenah. Karena pagawean si Roni mitah si grupan si Bentar teh kitu tah maksudna si Roni teh kasih aja teh yang gak satu lagi gitu mah pokoknya tah duit ya tah ieu sasana ya mun datang berekeun tapi saacana eta grupan si Bentar kudu nyamperkeun heula ka we kusabab hayang nyaho we sabenerna gitu. Cek si Ajat ngomong gitu nate bari nangtung meh teh ada nulak cangking bari panonna mah mencrong ka luhur kana langit. Nyanyinya tuh Kang kalem we kalem santai we Kang kege pasti bakal ka dieu pasti cek si Roni nanangkeun deui si Ajat. Atuh soalna nu karasa ku si Ajat mah asa teu geunah hate matakan si Ajat haben we ngomong kawas gitu kusabab tarati sasarina si Ajat teh hatena teh tenang. Tah cag urang pernah heula ngeunaan si Ajat jeung si Roni anu keur ngobrol di tapasimahna si Ajat. Kocapkeun urang baik deui ka si Sugenon anu ayeuna teh geus aya di jero imah deui manehna teh. Manehna
bari diuk dina kursi butut sisieun meja anu aya sampo manehna anu meunang ngalati leuweung Cipakoyo teh masih keneh aya keneh. Jadi eta sampo teh amun geus tiis teh dihaneutkeun deui kitu we. Amun geus tiis haneutkeun deui kitu we ku si Sugandon teh. Aing mah ieu mah aing asa teu ngeunah hate ieu mah ciga grupan si Bentor teh kawas. Kan aing teh kamar teh masalah teh jeung si Acet jeung si Roni nya. Sang saacan aya eta mah eueuh nu karas karar ieu teh wing teh apal deh saacan-acan mah nyaho-nyaho da wing teh. Eueuh lah pokona mah. Tapi saprak sanggeus ngawarasi aja jeung si Roni jadi daruratang ya. Rupan si Bentar teh. Aing jadi leungit tunduh ya. Aing geus kabanjur percaya teh kieu ya. Aduh aing. Ceuk si Sugandon bari geketet sirah mainna teh. Suku katuhu mah naik kana kursi sitengkeun kenca mah dihandap. Di calana pang si Sugandon teh. Aya bajuna mah baju cet pamer di tetangga cigana teh baheula ada eueuh atuh baju model kitu jeung di si Sugandon ge teu apa aya baju model kitu mun pake wae dina lemari. Mudah-mudahan eueuh da nu karar itu patut lah aing cieu ceuk Sugandon ngageranang kitu na teh bari anana mancrong kana arah sampo anu geus dihaneutkeun deui ku manehna. Ayeuna mah ngablem kana ieu we heula lah. Biasana mah mun geus dahar wareg teh sok tunuh ya we lah. Banyak we. Kalau pakai kieu ya. Ceuk si Sugandon mah teh nuang sampo anu karek dia haneutkeun digodog dina panci. Mudah-mudahan salah lagi anu mah tinggal nyatunuh euy alah. Tunuh sare manis memang mantap. Aduh sembako kayaknya lumayan panen dari tunuh. Tekuk sila si Sugandon teh bari dua leungeunna mah nyeklan kana beuteungna diukna posisina rada ngalageday. Tekuk sila kasarean Sugandon teh sare na kursi dina ngimpina si Sugandon teh waktosna seep. Pamirsa cag urang tunah heula ngeunaan Sugandon episode dinten ayeuna. Hapunten pisan kamari-kamari. Aduh sim kuring aya kaperjogian jadi rada telat ya teh dongeng teh kadistribusikan. Hapunten pisan karena samodaya kalapatan bilih seueur cariusan sim kuring anu masih keneh lopat keneh. Maklum sim kuring masih keneh amatiran
pamula keneh. Wah. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.